Saprak ayeuna pandemi COVID-19, kahirupan di dunia teh jadi robih. Nu tadina urang bebas ka mana-mana wae, ayeuna urang kudu di bumi wae. Dugi ka sakola ge nganggo sistem daring. Seueur siswa anu kasesahan dina ayana daring ieu. Halo Pani, Pani, Halo. tugas matematika tos dikerjakeun can? Oh, tajan sadaya soalna ieu tengartosan kumaha? Oh, kumaha lamun orang minta ajaran bae ka si Angkit, jiga nama si Angkit entos. Oh, nyahayu atuh ki ku abdi diwartosan heula nya si Angkit. Oh, sok atuh sok. Entosnya. Yuk. Halo Pani, kumaha aya naon? Iya ki tugas matematika anu tengartos engke abdi sareng sedaya balik ka dinya nya nuhun dipangajarankeun. Oh, nya hayu atuh gadalieu we ke bumi. Oh, nya siap. Yo teu nuhun. Oh, hayu Assalamualaikum. salam. Assalamualaikum, Anggit. Waalaikumsalam. Ayo kamu ya, ada kenapa teh? Iya, Cit. Mau tengah iya ya. Nomor iya ya. Mana ya? Iya, nah. Ini selalu iya, itu kenapa? Oh, ayo sih dia, mana ternyata teh? Abdi mah. Iya, dah. Segala gitu atas. Atus ayo kita mah mending di nomor hiji we orang sasarangan dibahasnya. Sok atuh ayo. Aman. Aya nomor hiji mah ternyata disediakeun tapi kieu cara kita kan dia dikali. Nah, ini tadi ke dia katanya entos we jalan sama kayak dikali. Oh, berarti sudah ada tadi. Berarti laras aja bagian apa? Dia middle wae. Hayu aning bade diajar perangan malah middle wae. Ya, iya tadi nuju ningalikeun nuju Orang perhatikeun. Erik iya, naon minta diajar mau si Angki, kemalah teuing. Ya bu, tadi nuju perhatikeun. Yang satu ayo mah lanjutkeun nomor 4. Nuhun sok. Karena nomor 4 ke dia. Iya, nu abdi mah kieu. Tah acan itu teu ngarti kumaha carana. Pas sebenarnya nama itu sami wae sareng nomor 2. Kan nomor hiji sareng nomor 3 samina. Nomor 2 nya sareng nomor 4 samina gitu. Biasa dibagi, dikali, mun teu diakarkeun gitu kuadratkeun gitu kali. Oh, entos lah ke. Artos. Ngantos. Ayo teh tugas di kempekeun irahan. Saurang mah ke enjing tapi teu apal irahana mah. Terus dah beli lagi atas ngetos, dia atas ngetos ya. Atas. Terus buruin apa tuh jam sore ya ini? Jam 5. Jam 5. Tentunya. Ya, mungkin atuh. Bade euy bae atunya. Artinya Tapi nuhun ya. enjing mah. Hatur nuhun ya Anggi. Ini ka Dewi. Dina kaayaan daring ieu, organisasi mah tetep jalan. Dea nu salaku bendahara tetep kedah tanggung jawab ka tugasna. Ditambih deui rek diayakeunna bazar, sanajan kegiatan bazar teh masih lami. Sorena Dea dichat ku ketua OSIS. Entos lah gitu mah orang pada milarian bahan heula nu proposalnya pun hayu beh tinggal beres. Oh, entos abdi bade ieu ngadamel daftar isi sareng kata pengantarna ieu rek motor heulanya kadi ketika dinya. Terus abdi tuh iya nu ngerjakeun tujuan sareng analisis SWOT-na. Mangga.
iya orang terus beres ngerjakeun daftar isi jeung kata pengantarna. Beuteungnya karek tiasa ngerjakeun sakieu heula. Iya sih. Soalna bade euih ti payun we kumpulan OSIS biasa nih. Mana sibuk, budak organisasinya mana sibuk ya. Mau nampuranya wios teh. Ya wes lah, atuh hati-hati Tapi ya. kena lamun nu pancana dikerjakeun ya. Hati-hati ya, dadah. Punten ya, dadah. Iya, bye. Karunya nya si Dea mah nih sibuk-sibuk teuing. Ada aya organisasi mah kuruna ge angger we. Padahal mah nya istirahatkeun, liburkeun, Ya padahal mah. mun sibuk kitu sih. Tapi iya orang pas aya bahan materina kanggo bab 2. Itu bab beda. Iya, iya. Ya bab 3na urang sareng adi wae sareng si Dea kumaha? Ya hayu. Kayak nu teu acana ku abi diketik di bumi we nya. Biasa. Tak komoan si Dea tadi pangkat nya. Gimana tuh? Terus satunya udah ieu ge terus ngotret tuh analisis SWOT-na. Bade uih bae gitu. Nya wih lah atuh. Ieu nya. Poe Sabtu teh Angkit, Fani jeung Dea teh janjian kanggo ngerjakeun tugas kelompokna di bumi Angkit deui. Kumkit. Kusala, si Dea ada mana? Buka heh di WA oge teh dibalas coba. Ih, mun sami kok abdi oge nya di chat diwangi teu dibalas-balas. Kunaon ya? Lu kata bisa kumaha kita kan kamari teh sibuk-sibuk nah. Ya. Kumaha mun tos beres urang kan itu? Hayu. Kayaknya uang beres ke dalam tanya iya. Terus sampai mana? Abi mah terus beres di bumi kayak Fana pindah ke tadinya. Iya. Kena hiji kan. Alhamdulillah ya, tos beres. Ayolah mau ke bumi sini ya. Ayo atuh yuk. Dea. Assalamualaikum Dea. Mana ya? Sebentar ya. Dea, assalamualaikum. Itu ayah dilebat. Ayo kelebet bae. Dea. Parias gitu ke aus juga. Kan lalieur, mun tadi iskieu cenah pada naon ya teh. Oh kita semang. Entos. Ya Dea iya naon? Tugas numpuk. Nuhun. Asa sabaraha tugas ya nih tak cenah iskieu. Seueur. Tuh Dea lain ge enggal-enggal dikerjakeun daripada numpuk kenah. Lieur sorangan bade ngerjakeun mana heula pan cenah. Ada meuni seueur pisan, teu acan beres hiji, aya deui nambahan. Jadi we tanggus-anggus. Atuh sanes dikerjakeun hiji-hiji. Kalobaan teuing. Ya mun misalna teu tiasa teh wartosannya ka arurang, meh dibantosan, meh teh numpuk kieu. Itu seueur nu didana teh ke enjing lah tuh. Kumaha meureun eta mun di klinik aja. Telat meureun atau ke ayeuna ge dikerjakeun. Ya tapi mun ieu mah mending sarangan urang teh lamun biasa mah gitu. Ya urang teh pandai rencana. Kayak mah tong ditumpuk-tumpuk deui nya deh mau tugas teh. Sieun repot. Pada mantep. Ya mapan diajar mapan. Sarangannya. Mohon atuh, nuhunnya. Nuhun. Aya tuh semon tapi Entos. kamu tak ajan urang mah heula atuh di dieu. Atau teu keluar gitu Ya, nya. bes teu Teu puyeng, gitu teh. Nuhun atuh kayaknya hayu. Ayo.
Akhirna Dea tiasa rada tenang saat tos disamperkeun ku rerencanganna. Dea mulai sumanget deui pikeun ngajalankeun kahirupanana. Ya Allah, tinggal disimpan lah. Aduh, beres. Pasrah payhan dina. Tos beres. Badannya